kacaturkeun aya hiji kerajaan anu makmur di tanah Pasundan, Jawa Barat anu dipimpin ku raja anu adil sareng bijaksana, nyaeta Prabu Tapa Agung. Prabu Tapa Agung ngagaduhan 7 urang putri nu garelis. Di kerajaan ayeuna sesa 2 putri nyaeta Putri Cikal Purbararang jeung Putri Bungsu Purbasari. Nalika Prabu tos sepuh, Prabu Tapa Agung bade tatapa di luhur pikeun ngagentos dayeuh-dayeuh nu dipercayakeun ka Purbasari, sanes ka Purbararang putri Cikalna. Purbasari, Purbararang. Kunaon Bapak? Kuring ayeuna tos sepuh. Waktuna kuring turun tahta, kuring bakal nunjuk anjeun Purbasari kanggo ngaganti kuring. Kumaha tuh ari Bapak? Apa nabi kanggo pengganti badan Purbasari? Kedana nabi nu jadi pengganti. Teu tiasa keputusan Bapak tos buleut. Purbararang ambek pisan kusabab anjeuna ngarasa kalangkahan ku adina nyaeta Purbasari. Kusabab murka, Purbararang ngarencanakeun hal goreng pikeun adina. Anjeuna ngadeheus ka dukun sakti mandraguna nu ngaranna Nyi Ronde. Nyi Ronde, anjeun tiasa ngangubah Purbasari janten hideung digoreng teu? Pangtos tiasa putri, tapi naon ganjaran kanggo kuring? Kuring bakal ngasihkeun emas anu ieu asalkeun Purbasari janten goreng. Mohon tiasa putri. Dukun sakti mandraguna sapuk kana pamundut Purbararang. Kulantaran eta, anjeuna ngalakukeun sihir nu goreng pikeun Purbasari. Isukna kulit Purbasari robah janten hideung jeung pinuh ku bintik-bintik. Aduh Gusti, naon ieu kejentenan ka kuring? Nah kulit kuring jadi totol-totol kieu. Kumaha ai Purbasari? Jelema siga anjeun teu pantes jadi ratu. Ka dieu pangawal. Pulang putri. Bawa ieu ka hutan. Tingali Bapak, mana ratu siga kieu? Totol-totol kieu. Kunaon Purbasari bisa kieu? Suka Bapak. Tos beuteun Bapak mah bade diubah. Sanggeus eta, Purbararang marentahkeun patih pikeun ngasingkeun Purbasari ka leuweung. Sanajan kitu, patih anu masih boga rasa kanyaah nyieunkeun pondok leutik pikeun Purbasari sarta mere nasehat. Kudu kuat putri. Ieu cobaan pasti bakal rengse. Kumaha kawasan salawasna nyarangan anjeun. Dina hiji mangsa, aya hiji lalaki anu kacida kasepna. Tapi hatena resah sabab can manggih jodoh. Dina karesahanana, anjeunna neangan pitulung ka Sunan Ambu, hiji inohong anu bijaksana. Punten. Enggak. Mau Ambu, abi pangilariankeun jodoh tiasa teu. biasa nyosok teh. Tapi kudu omah, kudu ngarubah penampilan jadi lutung heula. Sanggeus robah wujudna jadi monyet bulu hideung, si lalaki ngora mimiti hirup di tengah leuweung. Didinya anjeunna katelah ku ngaran Lutung Kasaru. Samentara eta Purbasari anu geus diasingkeun ku dulurna ayeuna cicing di leuweung. Anjeunna henteu nyalira
Sabab loba sato anu jadi babaturanana sarta sok bager kadirina. Nepi kahiji mangsa Purbasari patepang jeung Lutung Kasarung. Salah Anjeun. Tangsian Putri, kami abi Lutung Kasarung. Abi alam jadi rencangan Putri. Nuhun upami kitu abdi narima jadi rerencangan Anjeun. Dina hiji waktu Lutung Kasarung kalakuana aneh. Anjeuna lempang ka tempat anu sepi sareng tapa. Lutung Kasarung ngegunakeun kekuatan gaibna pikeun nyiptakeun hiji balong leutik. Balong eta miboga kasaktian pikeun ngabalikeun kagelisan jeung kasehatan. Isukna Lutung Kasarung ngajak Purbasari pikeun ngumbah kulitna dina eta balong. Lutung naon nuju Anjeun dilakukeun di dinya? Putri, tamaskeun. Sarai Putri, kata aja. Naon manfaatna kanggo abdi? Percaya Kang Abi. Wah, abdi parantos endah deui. Hatur nuhun Lutung. Sami-sami Tuan Putri. Di kerajaan, Purbararang mutuskeun pikeun ngadatangan adina di leuweung. Manehna indit jeung tunanganna. Sabot nepi ka leuweung, akhirna patepang jeung silih teteu. Purbararang teu percaya adina geus normal deui. Wah, jadi kieu. Mun abdi ayeuna elek, sok tunjukkeun tunangan Anjeun. Ieu tunangan abdi. Purbasari mimiti ngarasa guligah jeung bingung. Akhirna melong ka Lutung Kasarung narik leungeunna, nempokeun bahwa Lutung Kasarung nyaeta tunanganana. Ti eta Lutung Kasarung langsung tapa. Ujug-ujug hiji mukjizat lumangsung. Lutung Kasarung ngajanggelek jadi jajaka gagah jeung raraina kasep pisan. Purbararang akhirna ngaku eleh jeung kasalahanana. Manehna minta hampura ka adina sarta minta ulah dihukum. Purbasari ngahampura Purbararang, saenggeus kajadian ieu maranehanana kabeh balik ka kerajaan. Purbasari jadi ratu, dibaturan ku jajaka impianana. Tetela eta jajaka sok marengan dirina di leuweung dina wujud monyet. Nuana, ala siapa banget ya? Kuring ayeuna tos sepuh. Aduh. Oh. Kuring bakal nunjuk ke Anjeun Purbasari kanggo ngganti Anjeun. Kanggo. Assalamualaikum teh. Nuhun abdi eleh ayeuna. Sok ayeuna. Nanti Biasa keputusan Bapak tos buleut.